Transformasi Kabataraan jadi Karajaan di Tatar Sunda. Ilustrasi. Situs Kabupaten Kuningan. Kabataraan mangrupa tahta suci nu ngabogaan kakawasaan di widang keagamaan atawa spiritual oge pamarentahan di wilayah kakawasaana. Kukituna seorang Batara salian salaku jadi seorang raja oge salaku seorang Brahmana atawa resi guru. Seorang Batara di Kamaharajaan Sunda ngabogaan posisi nu kacida pentingna. Kulantaran ngabogaan kakawasaan istimewa nyaeta kakawasaan pikeun ngabisekakeun seorang raja anyar ngalegalisasi pangistrenan seorang maharaja pikeun naek tahta di Karajaan Sunda. Diantarana sababaraha kabataraan dirobah jadi karajaan. Kabataraan nu robah jadi karajaan diantarana nyaeta 1. Kabataraan Panjalu. Panjalu diadegeun ku Batara Tesna Jati nu kiwari patilasana aya di sabudeureun karantenan Gunung Sawal. Nunggal kagelar Batara anu dicekelna. Aya kamungkinan yen awal ngadegna Karajaan Panjalu mangrupakeun sahiji wewengkon kabataraan saperti Kabataraan Galunggung nu diadegeun ku Batara Semplak Wajah Puterati Sangureti Kandayun 670–702 nu mangrupakeun saurang pangadek Karajaan Galuh. 2. Kabataraan Galunggung. Numutkeun sumber sajarah Karajaan Galunggung. Para Batara nu kungsi ngawasa di Galunggung diantarana nyaeta Batara Semplak Wajah, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, jeung Batari Hyang. Dumasar tina prasasti Geger Hanjuang. Batari Hyang diistrenan salaku pangawasa Galunggung dina tanggal 21 Agustus tahun 1111 atawa 13 Badra pada 1033 Caka Sunda. Kabataraan Galunggung mangrupakeun cikal bakal Karajaan Galunggung. 3. Kabataraan Gunung Sawal. Sanggeus paremna periode Kabataraan di Galunggung kakawasaan Kabataraan di Kemaharajaan Sunda dicekel ku Batara Tesna Jati ti karantenan Gunung Sawal Panjalu. Di antara para Batara nu kungsi ngawasa di karantenan Gunung Sawal nyaeta Batara Tesna Jati, Batara Lajah jeung Batara Karimun Putih. Dina masa kakawasaan Prabu Sanghyang Rangga Sakti, Putra Batara Karimun Putih, Panjalu robah ti Kabataraan jadi sahiji karajaan. 4. Kabataraan Gunung Tembong Agung. Saanggeusna Panjalu jadi karajaan kakawasaan Kabataraan Sunda, diteruskeun ku Prabu Guru Aji Putih di Gunung Tembong Agung. Prabu Guru Aji Putih nyaeta seorang inohong nu ngadekeun Karajaan Sumedang Larang. Prabu Guru Aji Putih digantikeun ku putrana nyaeta Prabu Resi Tajimalela. Numutkeun sumber sajarah Sumedang Larang. Prabu Resi Tajimalela sajaman jeung Raja Sunda Galuh Raga Mulya Luhur Prabawa tahun 1340 sampai tahun 1350. Salungsurna Prabu Resi Tajimalela ti tahta Sumedang Larang laju digantikeun ku putrana nyaeta Prabu Resi Lembu Agung. Prabu Resi Lembu Agung digantikeun ku raina nyaeta Prabu Gajah Agung nu nahta di Ciguling. Di mangsana pamarentahan Prabu Gajah Agung, Sumedang Larang robah ti Kabataraan jadi karajaan. 5. Kabataraan Gunung Picung. Sanggeusna Sumedang Larang jadi karajaan kakawasaan Kabataraan diteruskeun ku Batara Gunung Picung nu jadi cikal bakal Karajaan Talaga, Majalengka.
Batara di Gunung Picung nyaeta putra Surya Dewata. Surya Dewata nyaeta putra bungsu ti Maharaja Sunda Aji Guna Linggawisesa tahun 1333 sampai tahun 1340. Batara Gunung Picung digantikeun deui ku putrana anu ngabogaan ngaran Pandita Prabu Darmasuci. Pandita Prabu Darmasuci digantikeun ku putrana nyaeta Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikeun ku Raina salaku Raja Talaga nu ngabogaan ngaran Sunan Talaga Manggung ti mimiti harita Talaga jadi sahiji karajaan. Mugia aya mangfaatna pikeun nambihan wawasan urang sadayana di widang sajarah khususna sajarah Sunda. Elwi elwangan kurang tina beuhan, tabepun.